Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang maeta nu disuhunkeun ku sim kuring siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Disehatkeun dohirna, disehatkeun batina, amin ya Allah ya robbal alamin. Urang ngadongeng deui mitra, urang neraskeun hanca carita anu katunda dina juduning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di hiji tegalan anu mana harita Ki Japar ajo Katut Samid nuju ngalawanan anak buah Ki Badrawi. Ngan hadena harita teh Jakarana kaleresan parantos anjog ka eta petempatan. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Geus lah Asdur teu kudu ngaributkeun soal eta. Sabodo teuing maneh rek percaya atawa henteu oge lantaran moal aya rugina pikeun kuring mah. Jadi rek percaya syukur teu kajeun geus bae sakitu. Tah ayeuna mending gancang kaditu silaing opatan geura nyaringkah ti dieu. Ceuk Jakarana ngusir ka si Asdur jeung baturna. Naon? Sia teh ngusir ka aing? Goblok sia. Si Asdur molotot ka musuhna lantaran teu suka dititah arindit ti dinya. Ayangan modar anu kadua kalina meureun Asdur, mata kitu oge. Geus teu kudu loba diajak ngomong lah. Ayo gancang urang podaran kuduaan. Urang cacag jadikeun tumbal ieu tempat. Tuman mangkeluk kitu mah. Ceuk si Dodeng molotot ka Jakarana anu harita keur ngajanteng nangtung. Ari Ki Japar nyaksian kajadian kitu teh puguh bae atuh meuni bunga. Komo da geusi di Kajakarana anu geus aya di dinya. Ate ngarasa lugina lantaran asa ditumbu umur kawantu tadi teh geus ampir-ampiran kawalahan tarung ngalawan si Dodeng jeung si Asdur. Samalah tanagana oge geus mimiti leuseuh da puguh capek. Brek atuh Ki Japar diuk dadana reng haperanjug, bajuna geus baseuh ku kesang. Jakarana, sok gancang gerata tatan. Ayu urang tarung bebeakan jeung aing pikeun meakeun kapanasaran. Ceuk si Dodeng manehna nantang ngajak tarung ka musuhna. Samalah bari terus reng kenek masang kuda-kuda tegep pisan. Saya garek narajang lawan. Dodeng, ku ayeuna geus maraneh tong hayang tarung jeung kuring. Terus terang kuring teh geus bosen lamun sekudu tarung deui ngalawan maraneh. Lantaran hasilna pasti bakal kitu-kitu keneh. Ayeuna mah mending oge jika ditu geura baralik sarta bejakeun ka si Badrawi, si Jakarana rek datang pikeun ngayakeun balitungan. Ceuk Jakarana nyaritana tandes tur daria. Panoneuteub seukeut ka si Dodeng jeung ka si Asdur anu keur ngajaranteng nangtung bari pating polotot. Jadi si laing teh nangtang ka guru dewek? Nya, bener kuring nangtang ka si Badrawi guru aranjeun. Pikeun tarung patutunggalan. Sabab maraneh geus lila teuing nyarieun kajahatan. Gahina sia, lamun kitu mah. Si laing geus wani dicak ulu ka si Abah guru aing. Nadaha geus bener-bener hayang modar sia teh.
Tanya si Keling bari molotot hatena panas ngadenge guruna ditangtang kuno jadi musuhna. Kitu deui si Asdur jeung si Dodeng huntuna kakerot bakat ku ambak. Geus Keling teu kudu loba omong sarta teu perlu panjang carita. Sok buru kaditu geranya ringkah bisi kuring beak kasabaran. Ngadenge caritaan ti Jakarana kitu. Si Keling jeung baturna silih reret bangun anu keur mikir nimbang-nimbang pilampaheun naha mending arindit ti dinya atawa mending tarung deui ngelawan musuhna. Teu lilapok si Keling ngomong. Gatu Jakarana. Ayo da. Ayo da kere kuring sakabeh rek indit tinggalkeun ieu tempat. Tetapi ini sote lain arti dewek tuani yang harupan sia. Tetapi rek ini teh rek nepikeun caritaan si lain ka guru dewek. Tak kitu? Heuh sok kaditu geura arindit. Geuwat bejakeun amanat kuring ka si Badrawi. Sagancangna kuring bakal datang pikeun ngayakeun balitungan. Sarta rek ngabebaskeun lembur Sindang Sari tina kakawasaan maraneh. Kade umat ulah poho Keling. Kuku kuring moal poho. Asdur kuring. Ayo indit toy. Si Keling ngajak indit ka si Asdur jeung si Dodeng. Karawak kana awak si Oded anu keur ngajoprak acan eling rigidik dipanggul. Sanggeus kitu leos atuh tiluana harita arindit ninggalkeun eta tempat. Ari maksud jeung tujuan rek balik pikeun amanat musuhna ka guruna Ki Badrawi. Sanggeus si Keling jeung baturna arindit, Jakarana ngareret ka Ki Japar anu katempo keur ngalungsar ngarasakeun kacape. Nya terus atuh disampeurkeun sareta gog cingogo hareupeun. Sabot keur kitu Srog si Ajo jeung Samid duanana bareng nyarampeurkeun. Kang Jaka, kumaha Akang Damang? Nah ka mana bae atuh Akang teh? Geuning mending ngampleng taya bejana pisan. Ceuk si Ajo miheula ananya. Solongkrong ngajak sasalaman kitu deui Mang Japar jeung Samid oge nurutan. Sareta gap atuh ditampanan. Nyaeta puguh oge panjang dongeng na Majang Ajo. Keun nya engke lamun geus salse ku Akang urang pedar. Mang Japar, kumaha mamang teu sawios-wios? Jakarana tumanya Ki Japar bari melong. Alhamdulillah mang mah teu kunanaon. Tapi kumaha ari ujang ka mana bae meuni lawas tilawas ngareles teu aya bejana. Numawi Mang, abdi teh kaditu kadieu bae udar ider ngalalana. Nya pokona mah panjang lalakonna mah. Tapi kumaha ngeunaan raratan kulawarga ujang anu keur diteangan? Naha ayeuna geus kapanggih raratana? Tanya Ki Japar, nanyakeun ngeunaan kulawarga Jakarana anu keur diteangan. Alhamdulillah Man, perkawis eta mah tos beres. Raratan kulawarga abdi ayeuna tos kapendak. Syukur atuh ari kitu mah. Mang milu bungah jang. Mang, kumaha ayeuna kayaan di lembur Sindang Sari anu saleresna? Tanya Jakarana kalayan Daria hayang geura nyaho kana kayaan lembur Sindang Sari anu sabenerna. Sok sanajan geus nyaho kana lalakonna ti Nyi Mayang, tapi ngan ukur dicaritakeun garis badagna hungkul harita mah. Wah, pogo oge kacau kayaan lembur teh Kang. Ceuk Samid miheulaan ngajawab. Nya Kang, puguh oge kacau kayaan lembur teh. Lantaran dikawasa ku si Badrawi jeung baladna. Pokona mah keur harengheng lembur teh. Tembal si Ajo milu nimbrung bari melong ka Jakarana. Nya Akang oge geus apal ari garis padagna mah ti Nyi Mayang. Tapi Akang hayang nyaho lalakon anu salengkepna ti Mang Tiluan. Salaku anu boga lemburna. Nah kumaha kayaan anu sabenerna? Tanya Jakarana bari ngareret ka Ki Japar. Anu matak jang, keur meujeuhna riweuh kayaan lembur teh sarta matak sangsara kasararea. Nya lamun hayang apal lalakonna heuku Mang rek dicaritakeun kajadian anu salengkepna, ngarah ka harati sarta ngarah puguh mikirana. Tapi samemehna urang neangan heula tempat anu rada genah sangkan salse jeung tumanina dina ngobrolna.
Kitu ceuk Ki Japar ngajak neangan heula tempat anu kaitung rada genah pikeun cacarita ngeunaan kajadian anu tumiba ka maranehna. Nya bener mang, cacaritana tong di dieu. Ya panas atuh di dieu mah, tuh mang di belah tonggoh aya tangkal kai anu gede. Mending hayu urang ka dinya ngarah rada ieu geura di dinya mah. Sambil nunjuk ke belah tonggoh nuduhkeun kana handapeun tangkal kai gede. Anu dauna ngarumpuyuk sarata iuh palebah dinya mah. Heueuh hayu atuh urang ka ditu bener iuh di dinya mah jang. Jawab Ki Japar. Nya saenggeus kitu bring arindit muruk ka pelebah handapeun tangkal kai. Sareta tekung silila geus nepi kanu dituju. Gek sakabehna harita dariuk ngariung pepatan bari ngareureuhkeun ka cape. Tah rada genah di dieu mah tempatna iuh. Teu panas teuing cara tadi. Tah ayeuna mangrek medar sakabeh kajadian anu geus tumiba ka kulawarga Pak Kubu. Jeung kasakumna urang lembur ka asup Mang Tiluan. Sumuhun mangga Mang dikawitan. Margi abdi tos teu sabar. Jawab Jakarana geus teu sabar hayang geura ngadenge lalakonna. Kieu ieu teh carita anu salengkepna mah. Darekdek Ki Japar nyaritakeun kajadian anu ayeuna keur kaalaman ku kulawarga Pak Kubu, Ki Japar, Ajo jeung Samid. Nya kitu deui sakumna urang lembur Sindang Sari sakabehna dicaritakeun. Teu sirikna mah nepi kana bubukna kabeh diketrukeun samalah ngeunaan Nyi Arum anu ayeuna leungit oge teu kaliwat dicaritakeun. Sarata di Bandungan ku Jakarana kalayan saregep tur daria. Tah kitu jang. Kajadian anu ayeuna keur tumiba ka urang lembur Sindang Sari teh samodel kitu. Sararea jadi sangsara susah jeung kasiksa ku kalakuan si Badrowi jeung anak buahna. Mang sakabeh bingung pikeun yang hareupana. Ceuk Ki Japar mungka sakabeh caritana terus rumenghap narik napas panjang. Oh janten ayeuna Pak Kubu sareng bojona nuju aya di tengah honje. Leres jang. Samalah Mang Jang Ajo kitu deui Jang Samid nganjrek di ditu. Nganeng Arum anu teu aya teh. Sarta dugi ka ayeuna teu acan kapendak raratana. Duka di mana ayana? Samalah ku Mang Tiluan kungsi di Paluruh. Tapi lebeng teu kapendak. Duka dicanda kusaha anjeunna teh margi harita teh kajadiana estuning gancang pisan. Tah kitu jang. Kitu ceuk Ki Japar. Nerangkeun kajadian anu tumiba ka Nyi Arum anu nepi ka harita weleh can aya keneh raratana. Sarata teuing aya di mana. Mang kieu eta teh. Upami anu salaresna mah Neng Arum teh dicanda ku pun Bapak Bahdirga. Nalika wengi harita teh nya teras dicanda ka Pasir Nangsi sarta dilandongan tatuna ku pun Bapa sareng pun Biang. Pami anu saterasna nganjrek di ditu. Nanging saminggu anu kapengker Neng Arum ngantunkeun rorompok. Nya pami maksud mah cenah bade maluru sepuhna. Tah kitu kasauran pun Bapa teh. Kitu ceuk Jakarana mere keterangan ngeunaan Nyi Arum. Ngadenge kitu puguh Ki Japar Ajo jeung Samid meuni bungah anu taya hinggana. Oh janten kitunya. Alhamdulillah ya Allah pami kitu mah Neng Arum teh salamet. Sarta aya dina pangawasaan sareng atikan sepuh anu sarae manah. Nya nuhun atuh jang. Mang teh kacida ngaraos bunga ari sabab salila ieu Mang teh teu weleh ngarasa hariwang kana nasibna. Lantaran Kaneng Arum teh geus asa ka anak sorangan. Kitu deui anjeunna oge geus nganggap ka Mang teh kakolot sorangan. Jadi geus teu asa-asa. Kitu ceuk Ki Japar, hatena ngarasa bungah jeung lugina.
Paromana katempo meuni marah mai kitu deui si Ajo jeung Samid oge sarua ngarasa bunga. Jadi lamun kitu mah meureun akang oge can kungsi panggih atunya jeung Neng Arum teh. Lantaran kaburu indit. Nyapuguh oge acan jeung Samid. Walon jakarana. Ras inget deui ka Nyi Arum anu harita teuing aya di mana. Nya atuh lamun kitu mah hayu we atuh urang ka Tegalhon ye. Susuganan Neng Arum ayeuna geus aya di ditu. Nya Neng Arum apaleun kitu lamun pakubu aya di Tegalhon je? Tanya si Ajo bari ngareret ka Samid anu jadi sobata. Manya majo. Oh nya sugan bae atuh ingatan. Lantaran apan harita teh basa urang geus ngabebaskeun pakubu teh. Nya tujuan urang teh rek ngajugjug ka Tegalhon je. Tempat padumukan Nyi Iswari jeung Nyi Mayang. Ngan handaka kaburu diudag ku si Badrowi. Satuluyna urang papisah nepi ka ayeuna can paamprok deui. Ai heueuh. Bener nya, sugan we atuh kitunya Samidnya. Lamun dipikir mah memang aya benerna. Nya sugan bae atuh Neng Arum teh aya ka ditu. Sarta urang sararea bisa ngariung deui. Mang, tah ayeuna rencana urang rek kumaha anu satuluyna? Nya harek terus ka lembur atawa rek mulang deui ka Tegalhon ye? Samid tumanya deui ka Ki Japar sangkan meunang kapastian. Ke. Mang mikir heula ye. Naha mending teruskeun ka lembur atawa mulang deui ka Tegalhon je nya? Kieu Mang Japar. Upami pangemut abdi mah ayeuna Mang Japar sadayana mulih deui we ka Tegalhon je. Engke urang pendak di ditu. Margi abdi oge hoyong nepangan heula pakubu kanggo nyawalakeun sagala rancana dina raraga ngarebut di lembur Sindang Sari. Nya maksad teh tina kakawasan si Badrowi sareng anak buahna. Tah kumaha pami kitu Mang? Ceuk jakarana bari neuteub ka Mang Japar. Oh nya mangga atuh. Mang mah ngiringan bae nanging ari ujang bade ka mana heula atuh. Padahal mah sareng we atuh kadituna sareng Mang Tiluan sangkan regreg di perjalanan. Ceuk Mang Japar bari neuteub ka jakarana. Leres pami kahoyong mah abdi oge kitu Mang. Mung bae abdi ayeuna gaduh keneh kaperyogian anu kedah dijalankeun. Nanging da moal lami pamitos rengse mah bade teras ngabujeng ka ditu. Tah kitu Mang. Ya mangga atuh kitu oge diantos we ku Mang sareng ku sadayana di ditu nya. Mang teh ngarasa bungah jeung bagja bisa panggih jeung ujang teh. Samalah harapan hirup Mang anu tadina geus rek sirna ayeuna jadi daratang deui. Sarta moga-moga bae atuh dina waktu anu moal lila lembur Sindang Sari kaayaanna bisa balik deui ka Wasasari. Ceuk Ki Japar. Nyaritana rada cuma limba, hate sedih jeung kagagas, tapi campur bungah lantaran harapan anyar, ayeuna mimiti daratang narembongan. Mang Japar, tah ayeuna mah abdi saja permios. Insya Allah dina waktus anu moalami, urang baris pendak di Tegalhon je. Sumuhun mangga atuh jang wilujeng angkat. Jang Ajo, jang Samid, ayo atunya. Ceuk jakarana amitan kanuduaan. Ajo jeung Samid gancang ngawalon. Mangga Kang, sing atos-atos di jalan. Nya mangga Kang, wilujeng angkat. Nya saenggeus amitan kanu tiluan. Jakarana kenceling indit ninggalkeun eta tempat. Dijajabkeun ku paneteupna Ki Japar Ajo jeung Samid nepi ka ngilesna. Sanggeus jakarana teu kaciri, tiluana harita keneh terus arindit rek marulang deui ka Tegalhon je. Sarata rek nepikeun beja anu matak bungah pikeun pakubu jeung bojona.
Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan jakarana kitu deui Ki Japar samit jeung si Ajo. Urang teudeun sakedeung ka hareup baris kasamper deui. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan si Keling jeung baturna si Asdur jeung si Dodeng. Sabada ninggalkeun Tegal Eurih, anu jadi tempat tarungna si Oded jeung Ki Japar harita teh kira wanci bada magrib. Tiluana geus narepi ka sisi lembur Sindang Sari. Nya terus atuh maranehna arasup ka jero lembur mapai jalan gede. Sok sanajan kayaan harita kawilang sore kene. Tapi kayaan lembur teh estuning menisimpe sepi jempling eueuh anu kadenge. Salain ti sora sasatuan leutik anu geus ilahar di sarada dina wanci peuting. Sakur urang lembur Sindang Sari saurang oge eueuh anu wani ngulampreng. Tapuguh sakabehna sarieun ku si Jupri jeung baturna. Anu sapopoena sok terus ngarider bae ngurilingan lembur. Samalah kitu teh bari jeung sok sagala dipenta. Tapi bari sok maksa, aya menta kadaharan, lauk, hayam, entog jeung domba naon bae sakur anu katempo mah sok dibarawa. Kacaturkeun Ki Badrowi harita teh keur diuk di patengahan sorangan bari ngelepus udud. Ari panon kucap kiceup neuteup lalangit, pikiranna ngablesat kanu anggang nyawang deui ka mangsa anu katukang. Dina kayaan kitu, kaburuan imah aya anu daratang tayalian si Keling jeung baturna. Kituna teh bari manggul awak si Oded anu kadenge humarurung. "Abah! Abah!" Si Keling gegeruan ka guruna, tapi kituna teh bari terus arasup ka jero imah pating kereblus, samalah terus kebat ka patengahan. Sabab geus teu sabar hayang geura panggih jeung guruna. Nempo muridna pating guru tak daratang, bari jeung memanggul awak si Oded. Ki Badrowi meuni olohok kawantu heran sarta timbul kepanasaran. Hai nyaon Keling menyigogorowokan sia teh? Jeung deui kunaon eta si Oded make dipapanggul sagala ha? Ki Badrowi langsung tumanya ka si Keling bari mudeleng. Ditanya kitu, si Keling acan ngawalon. Manehna nyelang heula nurunkeun awak si Oded anu ti tadi dipanggul terus digolerkeun dina samak anu geus meunang ngamparkeun. Breh katempo ku guruna beungeut si Oded meuli berengep. Jeung barobot ku getih deui anu geus garing. Awakna katempo bangun anu ripuh samalah kadenge humarurung. Aduh, Abah, tulungan atuh Abah. Ceuk si Oded menta ditulungan ka guruna. Keling Dodeng Asdur. Kunaon si Oded cenah nyahabet bisa kieu? Ki Badrowi tumanya ka tilu muridna anu kakara datang. "Ya eta panjang bah carita nama." Panjang teh kunaon Asdur? Sok ganjang caritakeun. "Bah, engke ku kuring dicaritakeun, tapi ayeuna mah kumaha lamun ubaran heula si Oded karunya bah? Manehna teureun haharurungan bae. Sajajalan mata kandeng. Jaba kuring tiluan teh cara pekene ti tadi manggul si Oded pilih genti. Komo tadi mah teu eling manehna teh." Walon si Asdur merek keterangan kanu jadi guruna. Gap kana teko terus nyecian cai kana cangkir, regot nginum mending ngalaklek bakat ku hanaang. Nempo kitu si Keling jeung si Dodeng nurutan. Red kana seupan jauh dina piring jeung beuleum sampe anu katempo muruh poe. Tiluana tuptop terus ngadarekpul ngaropi pating cara muil. Da puguh lapar. Lantaran ti beurang keneh acan manggih kadaharan. Ari Ki Badrowi red ka si Oded anu keur ngagoler dina samak bari teu eureun gagarungan. Kawantu sakujur awakna karasa nyareri asa remuk. Sirahna oge asa eumeur da puguh terus-terusan dihancak ku tajongan suku Ki Japar satakerna. Ningali kitu srog Ki Badrowi ngadeuketan ka si Oded anu keur ngagoler nang karak bengkang.
Abah, aduh, bodoh, tulungan Abah. Kuring geus teu kuat nyeri. Sakujur awak asa remuk. Sirah asa umur puru tulungan Abah. Aduh, teu kuat Abah. Allah. Aduh. Gandeng sia Soden. Teu kudu gagarungan dari kare kitu mah. Kawas anu kakara. Murid aing mah kudu kuat atuh tong ebes meer. Kitu ceuk Ki Badrawi murid dari putih kala disentakan. Aduh, bah, tong kala disentakan atuh bah, kuring teh teu kuat, sirah nyerinya nyautan. Iga burung asa potong, huntu dua caroplok, ieu kado asa pasengsol aduh. Abah, aduh, serta sawak-awak asa remuk, aduh, aduh. Keblong, manusia. Ceuk si Oded bari terus kegerungan matak pikawatireun. Dodeng, cing kajo dewek minta cai kana cangkir. Magabah. Cirilik si Dodeng nyician cai kana cangkir teu dilasor diasongkeun ka guruna. Sarata ditampanan bari jeung terus dijampean. Piwirna katempo gagaryeman panonna dipeuremkeun husu pisan. Nya saenggeus sawatara waktu. Brai Ki Badrawi beunta regot cai anu aya dina cangkir teh diinum. Satuluyna sebrot cai diburakeun kana sira si Oded nepi karan cucut baseuh. Regot deui diinum sebrot kana beungeutna anu barengep. Biwir jeding irung bareuh kitu deui panon sarua bareuh. Geus kitu regot cai sesa dina cangkir teh diinum deui kawas tadi. Sebrot deui diburakeun kana awak si Oded nepi ka baraseuh nepi kana suku. Kitu cara Ki Badrawi ngubaran anu jadi muridna. Sareta disaksian ku si Asdur jeung si Dodeng jeung si Keling. Tapi saurang oge taya anu cacarita jarempe bae nerempokeun. Sabab sieun ngaganggu kanu jadi guruna. Sanggeus aya sawatara waktu, jep si Oded eureun humarurungna. Lantaran kanyerina sok sanajan teu leungit kabeh oge. Tapi ayeuna geus ngurangan. Tapi can waka bisa hudang ngan katempo dadana renghap peranjug siga anu ngarasa capek. Teu lila antarana. Lalaunan si Oded terus cengkat. Ayeuna mah karasa awakna rada harampang teu rariged cara tadi. Sarta kanyerina oge geus ngurangan. Ngan ukur tinggal lungsena hungkul. Si Oded tuluy diuk nyarande kana bilik. Soded, kumaha awak si lain geus menjing? Ki Badrawi tumanya ka si Oded bari mencerong. Mending bah ayeuna mah geus teu kawas tadi teuing. Ya, nya syukur atuh ari kitu mah. Leureuhkeun we moal lila oge cager awak majeh mah. Jag-jag deui sabihara-sabihari. Ya nuhun bah. Sok sanajan kan nyeri can leungit kabeh, tapi ayeuna mah awak kuring geus karasa rada harampang. Tinggal lungsena wungkul. Wah, ari ukur tinggal awak anu lungse mah. Engke oge geus manggih kejo mah bakal cager geura. Ya siga mah kudu diubaran ku sangu bah. Ngarah tereh jag-jag. Jawab si Oded bari nyerenge seuri. Tapi terus muringis lantaran biwirna perih da puguh soek balas ditajong ku Ki Japar. Asdur Keling, geuwat ka ditu geura ngaliwet. Lantaran awak dewek kudu gancang diubaran ku sangu ngarah tere jag-jag. Ceuk si Oded ngareret ka si Asdur jeung si Keling. Nita sangkan geura nyadiakeun kadaharan, kawantu beuteungna geus karasa lapar meuni murilit menta eusi. Naon Soded? Ngajedog sa montong waka mikiran kejo ayeuna mah. Tahan heula sakedeung mah tuh. Moal paeh ieu. Ayeuna sok gancang geura caritakeun naon anu geus kajadian ha? Sabab aing hayang nyaho. Ceuk Ki Badrawi panonna molotot ka si Oded. Tapi kuring lapar bah, ti tadi can manggih sangu. Ceuk aing engke nyangke Soded. Pira ku teu kahara ti Gusti lain ha?
Tembal Ki Badrowi bari sesentak. Ngadengi guruna sesentak itu jep atuh si Oded teu ngomong deui. Sabab lamun wani ngabantah sieun guruna jadi ambak. Geuning Asdur. Cing sok caritakeun aya kajadian naon anu geus kaalaman kumaraneh teh ha? Nepi ka kaayaan si Oded cara tadi. Aduh, batuk beneran. Ayo, caritakeun. Teu talangke mitra barabat sikling nyaritakeun kajadian tadi beurang di hiji Tegalantea. Timimiti panggih jeung Ki Japar anu saterusna aya kajadian tarung patutunggalan antara si Oded jeung Ki Japar hiji lawan hiji. Anu satuluyna si Oded kudu eleh kudu jadi musuhna. Samalah teu kaliwat sikling oge nepikeun amanat jakarana anu cenah moal lila deui rek datang. Sarta rek ngayakeun balitungan jeung Ki Badrowi. Sakabehna dicaritakeun ti awal nepi ka akhir eueuh anu kaliwat. Tah, kitu bah carita teh. Sanggeus rengse sikling mungkas sakabeh caritana. Terus melong ka guruna. Bangsat. Jadi si Jakarana teh nyarita kitu nya ka aing. Tanya Ki Badrowi, panona anu burahay beureum molotot ka sikling. Bener gitu bah. Kuring mah teu bohong. Tah si Asdur jeung si Dodeng oge nyaraksian sarta ngadarengeun. Ya bah bener caritan sikling teh kitu. Ceuk si Asdur milu nimbrung. Jung Ki Badrowi nangtung sarata sakilat tampal sukuna ngajajak korsi anu teu jauh ti dinya. Hiuk. Jebron. Arita keneh korsi paburantak aut-autan. Ki Badrowi katempo beungeutna menireup geuneuk rai pias huntuk kekerot panon bolotot. Ari peureupna anu garede jeung baruleud teh diadu-adukeun. Kadenge sorana pating geletruk kawantu tarik. Tapi teuing nyerieun teuing henteu atawa meureun teu karasaeun da puguh manehna teh keur kahuru ku nafsu, kaduru ku rasa amarah. Dadana karasa panas nyongkab lir ibarat direrab ku seuneu anu ngabebela. Ki Badrowi asa dihina jeung dicacampah ku budak satepak. Nyaksian kajadian kitu sakabeh muridna taya anu wani cacarita. Opatana caricing bae bari ngareluk tungkul, da puguh sieun bisi guruna ngabarerang ka maranehna. Bareng jeung kitu torojol si Jupri jeung si Juhada datang. Duanana rajeg narangtung di lawang tengah. Ningali kayan kitu puguh reuwas komo barang nempok korsi anu ruksak paburantak. Nya geus teg bae baroga sangkaan. Lamun guruna ayeuna keur manggih katugenah. Sanggeus boga sangkaan kitu, si Jupri jeung si Juha terus atuh gukgek dari uki gireun baturna. Ki Badrowi ngareret ka muridna anu anyar datang. Jupri Juha. Syukur si laing duaan geus datang. Jabah ka Karajol. Walon si Jupri bari melong ka guruna anu keur ngabadagan nangtung. Kumaha pagawean si laing duaan? Hasil maruruh si kubu teh ha? Ki Badrowi langsung tumanya ka muridna anu dua. Paromana meuni haseum baketut baeud matak sieun. Nandakeun jalma anu keur manggih ka ambak. Kieu abah. Kuring duaan acan keneh hasil maluruh si kubu teh. Padahal kuring geus ngulincer kanu deukeut kanu jauh. Teu leureuh terus bae dipaluruh teu serik da dikubak. Tapi nepi ka ayeuna can keneh kabagi. Nyaduga teuing nyarumput di mana si kubu kejul teh. Jadi usaha si lain teh can hasil. Terus naha atuh make jeung marantong sia? Tanya Ki Badrowi teu panuju kana lalampahan muridna anu geus wani mulang bari teu mawa hasil. Sakumaha anu diharepkeun ku manehna? Nya kuring duaan teh baralik heula bah. Lantaran aya pasoalan penting anu kudu gancang ditepikeun ka abah. Nya aya pasoalan naon Jupri? Sok keur omongkeun. Tanya Ki Badrowi jadi penasaran. Hayang geura nyaho naha pasoalan penting naon anu rek ditepikeun ku muridna. Ditanya kitu gancang si Jupri nembalan. Kieu bah. Sababaraha poe anu katukang basa kuring duaan keur maluruh si kubu jeung balada.
Di setengahing perjalanan amprok jeung musuh urang si Jakarana. Samalah tuluy gelut di sawah batur. Tah kuring duaan eleh deui bah. Nepi ka sakujur awak pinuh ku leutak. Teu beda keur munding keur guyang menila mokot. Satuluyna kumaha? Saterusna si Jakarana indit. Tapi samemehna mere amanat ka kuring jeung ka si Juha. Sangkan ditebikeun ka Abah. Malahan mah manehna teh meuni umat-umatan sagala. Tak kitu bah. Ceuk si Jupri nyaritana bari pepeta. Ari baturna nu sejen ngabarandungan. Nyaon cenah amanatna teh? Pok kanjang caritakeun. Ki Badrowi tumanya ka si Jupri hatena beuki panasaran. Kieu bah. Ari amanatna teh cenah isu katawa pageto. Si Jakarana rek datang. Ari maksudna taya lian rek kayakeun balitungan jeung Abah. Taukur sakitu amanatna teh anu kadengi ku kuring bah. Tapi bisi Abah teu percaya pek bae tanyakeun ka si Juha. Ceuk si Jupri bari ngareret ka si Juha anu keur ngajajar jeung anu sejen. Juha, abdi bah. Nyaha nya caritan si Jakarana teh kawas kitu. Nya teu salah bah. Memang kitu pisan. Walon si Juha geus kitu jep deui jempe teu wani loba ngomong. Lantaran sieun bisi salah pok, da puguh guruna keur ambek sok bisi manehna dicarekan. Lamun kitu bener-bener nincak hulu ta manusia teh. Nyaan teu bisa diancap. Saumur hirup aing ting ngora nepi ka kolot asa can pernah aya anu wani ngunghak camplak ka si eta. Tapi teu naon sok keur datang Jakarana. Da ku aing moal burung di dagoan. Kitu ceuk Ki Badrowi nyaritana ditujukeun ka musuhna anu harita eueuh di dinya. Jupri, jadi si Jakarana teh rek datang ka dieu ya. Ya bah kitu ceuk manehna mah. Aja lamun kitu mah. Jadi dewek teu kudu hese capek pikeun nyangan deui manehna cara ti heula. Sabab manehna sorangan anu rek datang nyotorkeun nyawa ka dieu. Tah kulantaran kitu, ti mimiti peuting ayeuna silain sakabeh tong harees teuing. Jagaan ieu imah bisi musuh urang datang mancen, sarta teu kanyahoan ku urang. Jadi sadaya kade sia, ulah aya anu cileureun jeung balangah. Lamun silaing hayang hees pek bae tapi kudu pilih genci. Tah kitu we ti dewek bah. Kumaha kaharti atawa henteu? Ceuk Ki Badrowi mere parentah ka sakabeh anak buahna sangkan ngajaga eta imah. Sabab bisi musuhna datang sareta teu kanyahoan. Narima parentah kitu ti guruna. Si Jupri jeung sakabeh baturna meuni reang ampir bareng narembalan kaharti cenah. Ya kaharti guru. Pokona siap kuring bah. Ya kuring oge siap bah. Ade dodeng. Tah ayeuna dewek rek ka kamar heula. Tapi lain harti rek ngadon hees dewek teh. Ieu mah ka kamar soteh lantaran dewek rek mujas medi. Jadi silaing sakabeh teu meunang aya anu ngaganggu saacana dewek sorangan anu kaluar ti kamar. Tah kitu. Tah lamun aya pasoalan anu penting, urus bae ku silaing Jupri kumaha kaharti teu. Ya kaharti bah. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula mitra. Aduh. Merankeun Ki Badrowi mah butuh tanaga mitra. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.